Bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi. Nya kitu teh nen. Ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh. Bibi mah nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi mangiring we. Moal lesotin nen. Nuhun bibi. Nanging wayahna bibi. Ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud. Da kitu geuning neng mah meuni seueur pamegat anu sakit hati. Teu kirang-kirang apan ieu pamegat anu sararomping ka dieu bujang hinga jajakap, bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet. Ya bener. Gitu bener. Benar. Omo palurah tengah luar meuni ningali nen teh meuni aduh. Meuni kumerot. Kumerot seueur acting. Meuni cumeplak nya. Sana kayang bibi. Komo Haji Ade Darma. Palayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa. Amin. Deuneuh nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing. Piraku ka ucing. Piraku kedah ka sato da puguh kedah ka manusa. Laras bibi. Ke maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh? Bibi Ulan ari ngaran-ngaran manusa mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna. Di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna. Moal leupas tina pitulungna. Beureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran ai ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah. Laras. Sumuhun nen sumuhun. Moal jauh jeung wiwaha. Manusa nu nyatria ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Sagala make wiwaha. Oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang. Ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi. Kumaha bibi? Pengalaman anu kaalaman. Pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung. Dikawit tah. Leres, ieu mah sejarah bibi. Sejarah. Keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen. Bari jeung hirup heureutpakeun pungsat bahan indung bapak teh. Dia keueuh ragap teh aya teh. Ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Indung bapak teh. Dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot. Diningalkeun. Dek teu prihatin kumaha bibi cobi. Yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah. Yatim piatu nungul pinang bibi teh. Ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan. Unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng. Nya biasa nyen ke Manyangkeun hirup teh nepi ka turu blimun ditiiran dijieun kecerek. Unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut. Mobil butut buatan baheula. menang duit. Lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir. Nah, Da puguh kasiniran da mobilna butut. oh bisa jadi. Balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun. Aya nu merkosa di kebon jagong. Yeay. Nyepira ke tukang ojek. Teuing da mamawa arit keur ngarit meureun. Obat teuing bibinya teuing. Ceuk bibi oge. Nasib bibi mah. Umur 15 tahun sapeting teh kulimaan. Saya kan Nya
Untung tuh saya ke pun. Malah bae dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa. Nah, abi. Da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Heeh. Kumayeuna teh. Tah ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu teh. Marogana. Paingan Pak Haji nangkeun ke sakrat dae. Nen nasi bibi mah ulah kasorang ku nen mah Ulah. keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW Bener hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis Aduh tuh ya. hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya di Cipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampe eta mah sanes HP atuh tape gitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna Aya wae nya. Kumaha kalalakon di Arabia teh? boga dulungan teh guru SD Kasep. garwana teteh Sanggadu putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaja jika noleka. rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar Abari anu aya eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari jeung bolek lak ping-ping kemana karep sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkat. meureun kabita nempo ping-ping bibi Bolo. Bari yo gabrung teh ti tukang ngebekem atuh dipangku. bibi dipangku dibawa ke tempat tidur Bolo. bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget Lain mun urang enta tulung ngajerit. nah ka atuh lain menta tulung ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh Kuno wawu ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh paingan jeung bibi oge heuh isukna kalah nawaran Tuh. deui. isukna ditawaran dewe ku bibi teh Ada perkosa deui. Apa urut cini. Ongko pamerena gede kamangana. berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna teh neng Sarua jeung si Dedi Agi. manukana nah Naon bibi? jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh Buat kerem. awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah Suka si Benjang. spektakuler Sama si Benjang we nya kitu nyapanya. jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab Gerakan kumaha? anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah Kerenyem di lembi. marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi meninaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman Pengalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang hayang senang. hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bager Sabibian we. sabibieun
silaka doraka na bibi madanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya benar polos pisan di sini mah tadi nama disebut oge bibi mah sampah masyarakat ya ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih reka pasar tuh teh eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oke gini aing ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebut na oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat ah mimiti diperkosa teh ku eta masuk di beja-beja gitu marukana aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tika naudzubillah summa naudzubillah neng kade neng keuneh ku bibi cilaka dorakana mah neng mentong komo gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh bisi asup kana buset aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak longok ka pipir manawi aya nu ngisah domba saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketena ada mualila ajar gitu hampura bibi mak neng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kade sing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seng kaleng awewe mah masih cara lalaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga lara tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kungsi ngagetrik-getrik bibi baheula aduh putan teh ngeureuy ieu ka bibi kungsi ngaraos obat teuing teu pira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh